Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran dirajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Indung jeung anak lain teu apal karena guligahna masyarakat ngan maranehna duaan teh rek ngagumantungkeun nasib kumaha ceuk putusan ingkang Prabu. Tapi anu didagoan teh tela teu nyeun putusan nanaon padahal sajaronon kitu masyarakat mah beuki guligah bae. Ku sabab asa diantep atuh hiji waktu mah Nyi Putri Kandita teh ngadeuheus ka ingkang Rama. Datangna bari sirah di kukudung Cindung. Sasat beungeut ge ditutupan Cindung sakur dayang anu kaliwatan gewat nyingkir da sieun katepaan. Ama, jisim abdi kalihpun biang badai gumantung kan putusan ama. Upami saur ama abdi duaan kedah tetap di karaton, nya bade di karaton. Namun upami abdi duaan kedah kaluar ti karaton, nya abdi duaan baris ingkah ninggalkeun karaton. Ceuk Nyai Putri Kandita. Ditalek kitu ingkang Prabu mah teu lemek teh nyarek teu nyieun putusan nanaon. Atuh ku sabab kitu Nyi Putri Kandita teh eleh deet undur diri ti paseban panurakan. Isukna bae pradayang ribut sabab indung jeung anak katut sababarah urang dayang satia leungit di karaton. Akhirna sapanggeus karaton guyur pajah Nyi Putri Kandita katut biangna lunta ti karaton. Tur argisnya kitu mah ka ingkang Prabu ge timbul rasa kaduhung nah indung jeung anak ditambelarkeun teu dibere putusan anu jinep. Nah gunaha atuh ama bet kitu peta ceuk Surawisesa putra mahkota teh selir kahiji Nyi Kentring Manik nyalahkeun nu jadi bapa. Puguh ama teh marojeng jah. Lamun togmol miceun si Kandita pan eta teh anak. Pun kitu deui biangna teh pan eta pamajikan ama.
Tapi lamun disina cicing di karaton bisa kumahaun teuing ambekna ambar hayat ka ama. Sarua ama ge embung ngarugikeun rakyat, saur ingkang Prabu. Ngan tetep ama ngarasa hariwang ka maranehna. Kitu sababna isuk pageto ama dek nyusul-nyusul. Sia cicing di karaton jaga keamanan. Saur ingkang Prabu ka Surawisesa. Nyawa Sri Baduga Maharaja teh jengkar ti karaton sedia nyusud nyi Putri Kandita katut biangna. Disisud deh muruna ka tebeh wetan. Ngan saterusna semu idul. Sri Baduga anjog gawengkeun leuweung sancang sabab tapak anu keur luntak muru kadinya. Hanjakal sanggih titeangan mulan malen Nyai Putri Kandita teh kasusud. Ukurnya hoyen Putri Kandita indit ka sancang tapi saterusna teu apal kumaha jeung ka mana. Tapi kadanget kiwari teu beja teh carita. Ari ayeuna di hiji adegan imah anu aheng beti parangkeun tepung jeung hiji wanoja anu umurna babad pasar jeung manehna. Tur ceuk si lalaki bengal tadi mah pajah ngaranna teh Putri Kandita. Nah aya sabaraha hiji Putri Kandita teh kitu. Sabab mun dimaksud Putri Kandita putrana Sri Baduga mah panhirupna geus keur ngorana teh kira-kira 50 tahun atau 60 tahun ka tukang. Cek pikir Pringgawasi bari neuteub eta Putri Antieu. Nu pakeanana sing sarwa hejo daun cau. Pringgawasi panasaran hayang nalek ngan edas edek tetelepek teh bibirna siga dirapet. Ieu bibir aing kunaon kieu? Ieu teh koro aing kunaon ciga aya nu nyekek? Cek hate Pringgawasi. Sok diuk cek wanoja gelis anu pajah Putri Kandita teh. Pringgawasi diuk ajak bari sila tutug. Lain kitu Pringgawasi neuteub tapi teu kuat lila sebab sorot panon Putri Kandita karasa seukeut. Kumaha? Sia teh awewe nya kudu nembongkeun paripolah kumaha pantesna awewe. Cek Putri Kandita. Pringgawasi neuteub sakeudeu ngan saterusna mah ngabalir da teu kuat nada sorot panon Putri Kandita. Basa cacarita jeung si lalaki teh mah Putri Kandita teh ngomongna halon jeung sopan. Tapi nah ari nyarita ka Pringgawasi jiga semu teugeg jeung sifatna semu paparentah. Buah-buah sarua jiga tadi aing dek dilalece, cek pikirna. Lain dek ngalelece, tapi lamun aya pangkat awewe nu teu bisa ngajengan diri sorangan, nyambejehna dilalece deungeun. Putri Kandita ujug-ujug nyarita kitu jiga ngajawab omongan Pringgawasi dina jero hatena bieu. Atuh rei beungeut Pringgawasi teh euceuy balas ku era. Memang kaula awewe, tapi lamun aya anu sanggup ngarubah jadi lalaki, kaula hayang jadi jalu, ngomong Pringgawasi. Meureun maksud sia mah sia teh hayang gagah meureun nya. Hayang jago ijen. Hayang meruhkeun batur. Lamunnya hayang na kitu teu kudu make hayang robah jadi lalaki. Awewe teu salah jago gelut. Awewe teu salah meruhkeun lalaki. Tapi ari kodrat mah teu bisa dirobah. Sia tetep awewe jeung kudu boga pasipatan awewe. Lang Pringgawasi ngahulang. Jadi kudu diajar naon sangkan kaula boga pasipatan awewe. Pokna Putri Kandita neuteub seukeut. Nah hari di Pajajaran ayeuna eueuh atikan soal palanggeran kasopanan hiji awewe. Aya tuh di Pulau Geris baranang siang. Kaula kungsi diajar di dinya tapi matak pikaboseneun. Kalah dititah ngibing, kalah dititah ngahaleuang, kalah dititah jadi ahli palasutri, kalah dititah ahli papasakan. Nya kaula teh kabur we milik gabung ka guru Jayagiri, tembal Pringgawasi. Nya heueuh. Pek be sia rek jadi tukang jogol tapi tetep kudu nembongkeun ajen awewe.
Syukur sia geus bisa ngejo, geus bisa nyieun pakaian, geus bisa ngibing jeung penjang sora. Ulah tepi ka leungit. Ulah tepi ka leungit eta tepi ka sia jadi awewe malawading. Ceuk Putri Kandita. Saterusna Putri Kandita nerangkeun yen jadi awewe teh kudu geulis. Teh beungeut kaula sangan sakieu-kieuna. Tapi mana disancang aya lalaki bogoheun ge meureun kaula teh dianggap geulis. Sakurang-kurangna kula lalaki nu saorang eta. Ceuk Pringgawasi. Jadi inget deui ka Surya dipapar heueuh. Lain aing kabur ti padepokan teh hayang neangan si Sura. Naha ayeuna becicing di dieu ceuk hatena. Mangke heula ulah ka kaluar ti dieu sabab ngulaya bandunya teh tugas sia lain ukur nyusul-usul si Sura dipapar. Tapi bakal nyang hari pantanggung jawab anu lebih badag anu bakal dipegat-pegat ku mara bahaya sia. Ceuk Putri Kandita metak reuas keur Pringgawasi. Pikeun ka sakitu kalina manehna kabaca deui isi hatena. Jiga-jiga Putri Kandita teh bisa ngadengekeun omongan anu aya dina hatena. Putri Kandita ngahariring sorana halon tapi endah. Lingli jati mi hati waruga sukmatan pakarana lap-lap jaga restu yang widi. Lagu naon eta teh maneh halimpu? Ceuk Pringgawasi. Yang jawokan miara kagelisan? Tembal Putri Kandita. Nah make seuri. Kagelisan mah teu kudu dipiara da geus aya tadina. Nu goreng patut masing 1000 kali maca jang jawokan nya geus we ngan sakitu di alasna. Pringgawasi geus ngahkai deui bae. Ari nu disebut kagelisan teh lain yang karuk dina rupa bae. Tapi oge dina talajak jeung wibawa. Aya awewe anu beungeutna gelis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Tapi dipikaceuceub ku balarea sabab teu nembongkeun komara salaku awewe. Teu nembongkeun wibawa salaku awewe. Ari wibawa jeung komara mah da lain dina beungeut tapi dina paripolah. Dina sorot, dina sora, dina biwir, dina diu. Lamun sia masih keneh boga waktu jang balik ka dayeuh pakuan cik teangan kitab Mustikaning Ayuningrat. Kitab naon eta teh? Nya eta anu eusina ilmu kagelisan wanoja pajajaran teh. Didinya ditek-tek diterangkeun rupa-rupa ramuan kagelisan anu dijieun tina ratusan jenis tutubuhan anu aya di Taman Mila Kancana. Ceuk Putri Kandita. Nu disebut kagelisan teh lain anu aya di saluareun awak, lain dumeh rimbil sagala dipake, tapi anu jelna ti jero awak. Omongna deui. Kasugiri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, sakedik catatan ti pengarang di Kebon Raya Bogor di zaman Pajajaran tepi ka ayeuna. Baca ratusan malah ribuan tutuwuhan jang kacantikan. Tutuwuhan naon bae ge jeung kumaha ngaramuna eta ukur aya dina kitab Mustikaning Ayuningrat. Anu hanjakalna eta kitab kuna teh kiwari aya di mana. Tapi bahasa Kongres Bahasa Sunda di Bogor kira-kira tahun 2012 aya urang Sunda anu digawe di Korea milu seminar nerangkeun yen di ditu keur dicarter ngagawekeun ramuan kagelisan ti Pajajaran. Eta kosmetik Pajajaran teh hak patena geus dipilih ku pabrik kosmetik di Korea. Coba maka urang teraskeun.
Cek Putri Kandita tina sakitu jumlah tutubuhan aya nu diramu jang dijieun wedak, jang dijieun lulur atawa jang dahar jeung diinum. Loba tutubuhan jang ngalemeskeun kulit, ngabodaskeun kulit, ngagencelangkeun huntu, ngalimpuhkeun sora, nyekeutkeun sorot panon, ngagomplokeun buuk jeung anu leuwih penting dina sagalana. Mun rajin nginum salah sahiji godogan tutubuhan Pajajaran bisa ngarobah daya nalar, kapinteran mikir anu saterusna bisa ngarobah paripolah tepi ka komaraan jeung wibawaan. Nya ku kaula edek di teangan supaya bisa dimanfaatkeun ku sakumna awewe Pajajaran. Meureun kahareupna awewe Pajajaran teh bakal dipihormat moal ditacampah ku kaum lalakinya acek, Omong Pringgawasi Putri Kandita mesem. Pringgawasi haben disuprih rupa-rupa ilmu, make disuprih usik buhun kawanitaan sagala, nyaeta usik anu teu jalingkak teu ngarempak kasusilaan wanita. Pringgawasi oge disipuh ilmu basa, kumaha carana cacarita teu sugal teu kasar. Leuwih na ti kitunya Putri Kandita manehna ku Putri Kandita manehna disuprih ilmu cacarita jeung sato jeung batu jeung cai jeung angin jeung seuneu jeung tutuwuhan katut sapangeussi alam sejena. Jeung lamun geus disebut kitu hartina Pringgawasi oge disuprih ilmu cacarita jeung bangsa gaib, kaasup jeung jin jeung siluman oge jeung manusa anu kungsi hirup tapi anu ayeuna geus dianggap paeh. Tah, lamun sia geus bisa ngobrol jeung jalma anu ku urang geus dianggap paeh, sia bakal bisa nalungtik kejadian mangsa lawas. Lain cek beja anu dibejakeun deui, tapi langsung tetelepe ka anu kungsi ngalamanana. Cek Putri Kandita. Kadangnya kitu Pringgawasi seuring ngaheuheuh. Tah, mun kaula geus bisa edek ngobrol jeung Eyang Sanjaya Pokna. Edek naon? Nya edek tetelepek disumputkeun di mana kita beratuning Balasariwu teh. Pan lamun kapanggih sagemblengna, Pajajaran bakal kuat. Da ayeuna mah ukur ngawasa 20 taktik tempur. Kaula oge bakal nanya, ditenden di mana kita sasana kerta anu ngawarah eta ilmu tata nagara teh. Sangkan Pajajaran boga umur anu panjang. Kaula oge bakal nalek Eyang Prabu Linggabuana jeung Putri Diah Pitaloka kumaha kajadian sabenerna dina palagan bubat teh. Ngajadog sia? Cek Putri Kandita. Pringgawasi neuteub, naha nyang ilmu aju aing kudu cacarita adab bari manehna sugal ka aing. Ngomong naon maneh? Cek Putri Kandita. Pringgawasi nunggup biwir da eusi hatena geus katebak deui bae. Anu teu disangka-sangka masa waktu Putri Kandita teu pupuguh cacarita soal harta Sunda. Harta naon? Nyaloba pisan harta Sunda teh. Aya ilmu pangaweruh, aya budaya, aya agama. Tapi salah sahiji anu ku kaula edek dipihapekeun mah ngan ukur harta pakaya we. Pakaya emas, Putri Kandita unggeuh. pakaya inten jeung permata katut berlian. Putri Kandita kadua kalina unggeuh. Pokona di gunung, di dasar taneuh, di dasar laut, di dasar talaga jeung walungan eta harta wungkul. Cek Putri Kandita. Putri Kandita nerangkeun mana kerajaan Sunda sanggup lila di zaman Prabu Tarusbawa tahun 668. Tapi kaki wari Pringgawasi ngalalakon antara tahun 1532 tepi ka tahun 1557. Kusabab boga kekuatan militer jeung boga kekuatan ekonomi.
Ari nu disebut pakaya lahir zaman harita lianti ingon-ingon jeung lahan tanah anu lega teh oge harta baya logam mulia. Ratusan tahun gonta-ganti ngaran karajaan da ari harta baya mah teu leungit. Ngan ayeuna aya di mana tah eta anu keur jadi masalah. Aya di mana atuh harta Sunda teh ayeuna? Cek Pringgawasi. Tah eta tugas sia pikeun ngajagana. Har. Nah tanggung jawab beuti diserenkeun jadi tanggung jawab kaula. Pringgawasi kerung. Sabab sia mah masih keneh ku melendang di alam nyata anu tangtu bakal butuh keneh harta lahir jeung ngabangun nagara. Pringgawasi teu. Hayang tumanya leuwih eces nganti corona seuseuh. Putri Kandita mah neruskeun caritaanana. Cenah ti zaman Rakian Sancang ge nyaeta Karajaan Sancang dina abad 7 ku ieu raja teh geus disabit-sabit aya harta Sunda. Pajah kudu bisa dijaga ulah tepikeun ka beunang ku batur nu lain hakna. Harta Sunda lain edek dikekeuweuk ku urang Sunda wungkul. Sabab eta bakal dimangpaatkeun keur kajamugaan manusia sajagat. Ngan dumeh bangsa deungeun ku urang di alasna. Cek Putri Kandita. Hiji waktu mun kaula geus bisa ngobrol jeung jalma baheula anu geus taya di kieuna. Kaula tangtu bakal minta penjelasan anu leuwih eces ka manehna. Cek Pringgawasi lir nyarita ka sorangan. Nah atuh Aisyah, ngajadog bae lain tatanya. Cek Putri Kandita. Kasaha? Lain sia tadi tadi suprih ilmu kanuragan? Pringgawasi ngagebeg. Nah hasil lalaki kasep teh katelahna Rakrian Sancang. Cek Pringgawasi bari culang cileung neangan si lalaki teh. Manehna ke kakar eling yen eta jalma teh geus eueuh teuing iraha ngajatna. Acek ka mana geuning Rakrian Sancang teh eueuh? Cek Pringgawasi. Tapi basa manehna ngareret ka lebah di mana tadi Putri Kandita nangtung manehna gereuwah sabab Putri Kandita geus eueuh. Acek. Pringgawasi gogorowokan gura-gero eueuh nu nembalan. Barak deku sabab awakna ngadadak leuleus, malah tepi ka ngarumpuyukna pisan teu inget ti bumi alam. Hudang-hudang teh geus aya di ponslot pasir jojon tor karang gajah. Eueuh karaton, eueuh cahaya baranang are lain cahaya bentang di langit jeung sora ngaguruhna ombak laut kidul nembragan jojon tor karang mah. Las Pringgawasi kapiuhan deui. Hudang-hudang teh kagereuwahkeun ku sora manuk camar nu tingkalayang luhureun beungeut ombak. Geus isuk-isuk geuning. Sugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cegapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi, Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran, karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana, aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.